mapai hamban bapangku suarani ka SMK I Bandung hati ngerasa raga biasa uyuh yuh harano anu bager katambias nya saya bulan pias Ibu Elis Rosliani bager bangsa mah bulan pias jorelat sakedap durian teh nopeler anu geus pegat ngolebat ngejak ade semprol ciparis natungtung simpe cukup baik teh ius pacar kalang dengan acuh bareng ngalangkangan bangun nganah-nganah eyang biasa sepuh abdi bangun nganah-nganah duh srangingi sedang mancedan Ibu Ida Rosida Esan sedang mancedan Bapak Dedi Sundara anu bager gemorat lembaga jantung duh hirup kang usir ka abdi geus jauh kalasu Bapak nama Suhendi anu bager Pamaman Jenderal
puguh para batambakan sepuh abdi da puguh geus geunata gedir Panter Jaya SMKI Bandung kudu nyorang ulung kawin titis tulis tiang widi padalang kosim purwakanda tiang widi kawin asih nu disanding kasapi megah hidung sing inget kana wiwitan jalma hirup jeung jejehan di dunya pangbarang oka lain keur senang-senangan jalma nu hirup di dunya sing boga rasa ka anu maha kawasa sangkan teu lampah dosa si hurit telajak langsung teh ius lalu bager dari bulan kena batin ngaruksak geraga badan mama cucu setiawati hancur keluar jasmani ngaruksak geraga badan neng reni kabogoh aa geraga badan ngijakeun ke mangusan neng erani anu rayungan hirup lagu bulung daji pada malam moal takabur teh nu wargiler ka memasubah ujub ria jeung dipikir mun nyapda teu jeung pangira engka isinan ku Gusti mamah latihan subah isinan ku Gusti rarasaan pangungkulna ibuna Soni Subang hijami sakolong langit kemali resa Rasul tetep baik keras hati grup pancuran emas